Sampurasun, salam damai sejahtera, Shalom. Para wargi sadayana anu dipika asih ku Gusti Yesus, dina dangat ayeuna sim abdi bade medar hiji perkawis nyaeta agul ku Pangeran. Upami urang medar perkawis agul ku Pangeran, ieu hartosna ulah aya anu diagulkeun salian ti Pangeran. Aya istilah kieu zaman kiwari nyaeta ulah agul ku payung butut. Hartosna urang teu tiasa ngagulkeun naon anu dipigaduh ku urang sadaya. Hiji mangsa aya jamaah gaduh murang kali. Teras murang kali ieu nyaketan ka sim abdi. Pak, Bapak ka dieu nyandak naon? Abdi ngaraos bingung. Maksudna naon eta murang kali teh? Teras si murang kali ieu negeskeun. Bapak kesini naik apa? Mobil, motor. Bapak Ibu sadayana anu dipikasih ku Gusti, murang kali ieu tiasa ngabenten-bentenkeun mana anu beunghar, mana anu miskin, mana anu nyandak mobil, mana anu teu nyandak mobil, jeung sajabina deui. Anjeunna ngagaduhan kaagulan nyalira dibandingkeun sareng abdi. Bapak Ibu anu dipikasih ku Gusti, kumaha pangandika Gusti perkawis kaagulan? Naha urang kedah agul atanapi henteu. Tapi pangandika nyebatkeun upami bade agul mah kedah agul kumargi Gusti. Satacana hayu urang buka heula Alkitab urang dina kitab Yeremia pasal 8 ayat anu ka-23 dugikeun ka ayat anu ka-24. Anu kieu unggalna. Pangeran nimbalan jelema ulah agul ku kabijaksanaanana. Ulah agul ku kepinteran. Ulah agul ku lantaran urang sakola luhur. Ulah agul lantaran urang janten jalmi anu bijaksana. Jalma bedas ulah agul ku kebedasanana. Ulah agul lantaran urang sehat. Ulah agul lantaran urang ngarasa diri kuat. Jeung sajabina deui. Jalma beunghar ulah agul ku kabeungharanana. Naon anu dipimilih ku urang? Kabeungharan, harta banda, emas, berlian, mobil, bumi agreng. Ulah agul ku nu kararitu. Lamun hayang aya anu rek diagulkeun, kudu agul teh lamun wawuh ka kami. Pangandika nyebatkeun lamun aya anu rek diagulkeun ge kudu agul lantaran wawuh ka kami. Wawuh ka Pangeran. Abdi ngaraos agul ku Pangeran. Kunaon? Kumargi Pangeran anu ku abdi disembah, Pangeran anu ku abdi dipuji, Pangeran anu ku abdi janten pananggehan. Eta Pangeran anu hirup, Pangeran anu kawasa. Teu aya Allah anu sanes anu nyaruaan sareng Allah anu ku abdi disembah. Dilebet nami Gusti Yesus Kristus. Allah abdi, Allah anu punjul. Ieu anu ku abdi diagulkeun. Sarta ngarti kana pangarsa kami. Tah, upami urang bade agul oge, urang kedah agul lantaran urang ngarti naon anu janten pangarsa Gusti dina kahirupan urang. Ieu anu kedah diagulkeun ku urang. Sabab kanyaah kami salawasna midamel anu bener jeung saenyana. Nya kalakuan kitu karesep kami, kitu timbalan kami Pangeran. Pangandika Gusti nyebatkeun lamun urang erek agul, urang kedah agul lantaran urang wawuh ka Pangeran. Lantaran urang uninga naon anu janten pangarsa Pangeran. Eta anu kedah diagulkeun ku urang. Sanes agul kumargi
urang ngagaduhan motor sae, bumi sae, mobil sae, taneuh lega, pendidikan luhur, ngagaduhan usaha ageng ulah diagulkeun. Eta sadaya kumargi Gusti. Dina Yohanes 15 ayat anu kalima bagian B nyebatkeun sabab lamun henteu jeung kami maraneh moal barisa naon-naon. Eta sadayana kumargi Gusti ngawidian. Urang mah di dunya teh mung saukur numpang. Urang mah aya di dunya teh mung kumargi dipercaya ku Gusti. Upami urang beunghar eta kapercayaan Gusti. Upami urang gaduh mobil eta kepercayaan Gusti. Upami kebon urang lega eta kepercayaan Gusti. Anu diwiatkeun ka urang. Urang mah mung ukur numpang. Agulkeun Gusti. Ieu anu dipiharep ku Gusti. Ngarti kana pangersa Gusti. Ieu anu kedah diagulkeun ku urang. Kumargi ieu anu dipiharep ku Gusti. Ieu anu janten karesep Gusti. Ciri buktos jalmi anu agul ka Pangeran. Anjeunna selalu muji Gusti. Ciri-ciri jalmi anu agul ku Pangeran. Anjeunna resep muji Gusti. Ieu nu kahiji, naha urang sok muji Gusti? Naha urang sok nyembah Gusti? Lamun urang tara muji Gusti, hartosna urang henteu agul ku Pangeran. Abdi agul ka murang kalih abdi. Abdi sok muji murang kalih abdi di payuneun rerencanganana. Kumargi agul eta. Kumaha sareng Gusti? Lamun urang agul ka Gusti, urang pasti muji-muji Gusti. Di payuneun saderek-saderek, di payuneun wargi-wargi, di payuneun rerencangan urang nu dipuji Gusti. Anu kadua, jalmi anu agul ka Gusti nyaeta nyebarkeun kumaha Gusti anu diagulkeun. Nyebarkeun Gusti anu diagulkeun. Hartosna naon? Hartosna nami Gusti ditepang-tepangkeun kanu sanes. Nami Gusti diwanoh-wanohkeun kanu sanes. Ieu ciciren yen urang teh agul ku Gusti. Sabab di luar Gusti urang teu tiasa barang damel naon-naon. Gusti saha anu tiasa nyalametkeun urang? Mung Gusti Yesus Kristus. Saha pribadi anu wantun maparinan jaminan kasalamatan iwal ti Gusti urang? Gusti Yesus Kristus. Teu aya Allah anu sanes anu nyebatkeun jalan kasalamatan teh yeuh ti kami. Teu aya salianti Gusti Yesus Kristus. Tah Gusti Yesus Kristus ieu anu kedah diagulkeun ku urang. Yen kasalamatan teh teu aya di Allah anu sanes salianti Gusti Yesus Kristus. Bagja jalma anu resep ngagulkeun nami Gusti. Bapak Ibu sadaya anu dipekasi ku Gusti. Kumaha dina kahirupan urang sadidinten? Naha urang sok ngagulkeun nami Gusti? Naha urang sok agul ku Pangeran? Ku dadamelan Pangeran? Ku kawasa Pangeran? Ku mujijat Pangeran? Atanapi urang sok kene agul ku hal-hal sifatna lahiriah anu ayana di diri manusia. Agul ku kapinteran urang, agul ku kekayaan urang. Hayu agulkeun Gusti, sanes ngagulkeun dirinya lira. Ulah agul ku payung butut, tapi agul ku Pangeran. Hayu Bapak Ibu sadana urang bade ngadoa yen anu diagulkeun ku urang sanes diri urang. Sanes manusia, tapi Gusti ku anjeun. Dilebat nami Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah Rama anu jumlang di karajaan sawarga, hatur nuhun Gusti Yesus. Gusti teh Allah anu kawasa, Allah anu agung, Allah anu dijaya, Allah anu layak diagulkeun ku abdi sadaya. Kumargi Gusti Allah anu hirup, Allah anu kawasa. Teu aya anu tiasa diagulkeun salianti Gusti. Kumargi di luar Gusti Yesus
abdi teu tiasa barang damel naon-naon. Hatur nuhun Gusti Yesus. Abdi muji syukur di lebat nami Gusti Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gusti Yesus ngaberkahan.